Kangjeng Nabi di akhir kula sangat khawatir. Naon cek sahabat nu dikhawatirkeun? Nu dikhawatirkeun teh umat kaula engke bakal loba anu ngakuran ka umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Cek sahabat masa sih? Ih, coba. Lutiah cek Kangjeng Nabi. Bangsa kaum Lut. Lalaki geus embungeun ka awewe, reseplah ka lalaki, ngadumling. Geus resep ka lalaki deui. Keur ieu mah cak urang mah nya lalaki resep ka lalaki, tapi ternyata barang urang hirup di tahun 2012, 2013 lain di kota besar bae. Urang geus menyaksikan di kampung lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe, homoseksual lalaki resep ka lalaki, lesbi awewe resep ka awewe. Teu kudu ka kota besar, di sekitar pasar kemis ka kampung ge geus loba anu gideg indungna lantaran masa anak kula awewe bobogohan jeung awewe deui. Namun lalaki 100 onta, awewe mun ngabunuh berarti 50 onta. Itu kene khunsa mah wandu teh boga alat vitalna 2, alat awewe aya, alat lalaki aya 2 nya namanya renghel bae itu. Satungtung manehna nancan kanyahoan ka mana kecenderungan hatina eta teh khunsa muskil ngaranna. Ketika kanyahoan kecenderunganana dihukuman lah sesuai jeung cenderungnyana. Nganyahokeunana supaya ulah muskil kumaha khunsa. Sedangkan dia kan ngabunuhnya na. Eta kan nganyahokeunana lamun keur balik teh mah meme balik ge geus kanyahoan. Hiji ku ahli fikih teh diteliti. Hudang isuk-isuk ieu alat nu 2 heulaan mana coba mun kieu. Lamun kieu ternyata heulaan sok dinu senyum. Wer. Oh, cewek berarti ya, Khunsa. Lamun kaluarna tinu nonton berarti cowok. Tinggal kitu bae eta keur leutik deh geus kanyawan. Kan lamun bapana maot nyana kan muskil kene. Sedengkeun umurna kakarak 5 tahun. Kapan ieu deuk diparoid? Tah ieu kaasukeun lalaki tah cewek ieu. Nah, cara nganyahokeunna kieu. Lamun deuk dibagi langsung atuh deuk ditangguhkeun bae ke datang ka balik mah enggak. Lantaran dulur-dulurna mau kuari bae geus. Da babari bae pikir mah kieuhna heulana ai bogoh macan kanyahoan. Kieuhna ka mana nu ti heula? Tah eta hukum kos itu babari. Ternyata geus dewasa, kecenderunganna kuari mah ieu. Nama siapa kamu? Saya Betty. Oh, Betty. Kamu senangnya sama cewek apa cowok sih? Saya senangnya sama cowok. Bener? Iya. Kalau sama cewek, ih jijik. Si aja sata Betty. Oh berarti lantaran resepna ka cowok, status jana berarti cewek. Lamun nyala bogona ka cewek. Bet, ya. Saya jangan Betty namanya tuh dulu. Kenapa saya dinamain Betty? Habis siapa? Saya Rijal. Rijal. Pakai abu nggak boleh, abu-abu Rijal lah. Oh, berarti cowok atuh. Sebab senengna ka cewek. Tah eta geus teu muskil deui. Tapi aya bae nu muskil kene. Begitu datang ke gede, kiina bareng bae. Lamun keluar bareng cer 2. Dihandap keluar tiluhur keluar. Saya baca ulama aing neuk kumaha ieu. Kieu unggal kieu bareng bae. Barang datang ka dewasa ditanya, sia bogona kasa? Aing mah akur bae. Kalalaki resep, kawe resep. Sugan gedean kasa teu akur bae. Mun teu resep kabeh. Muskilna kan terus. Tah ieu ngaranna muskil kos kitu. Khunsa muskil. Dak diatur ku ulama geus eueuh anu katinggalin
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Selesai. Kangjeng Nabi di akhir kula sangat khawatir. Naon cek sahabat nu dikhawatirkeun? Nu dikhawatirkeun teh umat kaula engke bakal loba anu ngakuran ka umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Cek sahabat bahasa sih. Ih, coba. Lutiyah cek Kangjeng Nabi. Bangsa kaum Lut. Lalaki geus embungeun ka awewe, reseplah ka lalaki, ngadumling. Geus resep ka lalaki deui. Keur ieu mah cak urang mah nya lalaki resep ka lalaki, tapi ternyata barang urang hirup di tahun 2012, 2013 lain di kota besar bae. Urang geus menyaksikan di kampung lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe, homoseksual lalaki resep ka lalaki, lesbi awewe resep ka awewe, teu kudu ka kota besar, di sekitar pasar Kemis ka kampung ge geus loba anu gideg indungna lantaran masa anak kula awewe bobogohan jeung awewe deui. Heran cenah kula mah cak indungna. Pancasila lah awewe bogoh ka awewe deui cenah ieu kuari keur bobogohan jasa cenah ieu malah minta dikawinkeun. Cak mana kumaha ngawinkeun lah ieu. Moal dicaritakeun kampung manana geus loba nu laporan ka kaula lain sakampung bae. Lalaki resep ka lalaki baheula mah perkumpulanan di Pasar Anyar Tangerang. Kabelah dieu aya di Doyong, diubrak-abrik pindah ka Pasar Kemis. Jadi kumaha nya loba lalaki bogoh ka lalaki. Nah, eta keur carita di Indonesia. Urang tingali ka ditu ka Amerika. DPR Amerika di ke Presiden Obama dipaksa ku rakyat anu homosek supaya mengeluarkan undang-undang lalaki mesti disahkan kawin ka lalaki. Di demo Obama, matak lulumpatan jana karangkas betung. Saya di demo cenah ieu. Waduh, Obama karangkas horeng kos Obama loba. Nah ternyata Obama teu kuat, parlemenna ngayakeun musyawarah darurat, desakan daripada rakyat Amerika. Timbullah satu hukum sah, laki-laki kawin dengan laki-laki, geus disahkeun ku Amerika. Negara kedua Perancis, negara ketiga Inggris, negara keempat Jerman, negara-negara kapitalis, negara-negara liberal geus ngasahkeun lalaki kawin ka lalaki. Dina Irsadul Ibad ngaji urang ditungtung. Oh iya horengan anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, umat kaula engke sangat khawatir. Teu dikhawatirkeun urusan nu lain mah, tapi ieu bakalna lutiyah. Bangsa kaum Kangjeng Nabi Lut, lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe. Ya Allah ya Rabbi, tidak menutup kemungkinan di Indonesia engke mun geus loba dituntut DPR. DPR. Tuntutan awal penyakit nu terjangkit nu sulit obatna, HIV virus. Karena pergaulan bebas di Amerika, minta dialokasikan geus di pinggir laut. Mantak lamun ke Amerika coba gaya di pinggir laut ulah sembarangan kadinya eta baris anu virus jeung virus. Di Indonesia khawatir lantaran loba urang Amerika, urang Inggris, Jerman ka Indonesia, urang Belanda. Nah, make kondom, asalna aya kondom teh ya eta tah untuk menjaga kos karar itu. Ternyata aya warga Bali kena virus AIDS. Mohon ke pemerintah. Ternyata begitunya geus ngomong lain hiji horeng di Bali teh ya. Mimiti aya belasan, kabelah dieuna puluhan. Di Yogyakarta mahasiswi mangkaning AIDS di Jakarta, di Bandung. Dikumpulkan ku pemerintah urang lantaran eta mah bahaya. Di Jatiuwung. Ya kari teu bisa aya obatna anu Gusti. Obatna. Tah ieu teh kuari geus mulai
minta tuntutan ke pemerintahan encanon gitu melambung baik isin kene karena geus ratusan di Indonesia, masya Allah, bahkan geus ribuan. Sa Indonesia nu aid geus ribuan, anu homoseksual geus ribuan, tidak menutup kemungkinan sarua terjadi jeung di Amerika. Lamun geus kos itu kumaha? Ilah negara liberal mah kos kitu. Dia lain kudu dikitu-kitu. Nah, balik deui bangsa Indonesia ka aslina manta kunaon? Ja bangsa Indonesia mah agamais si baheula ge. Dicekelna teh ku pemimpin-pemimpin agama Islam Al-Qur'an. Balik coba ge ka Al-Qur'an. Hate masing-masing, ulah korupsi, ulah mabok, ulah zina, aman. Moal aya nu meuli kondom ujian. Kuari mah kondom teh wah wahara datang ka lembur-lembur. Lembur kuari di lembur urang teh emang henteu aya nu nyieunnan kondom. Nyieunnan kondom kuari teh di lembur urang dengan ukuran yang sangat besar. Sia seuri tolol ku nyaho bae. Karena yang orang luar negeri jadi rada gede. Nah, jin yang orang Indonesia ya ukuran sedang-sedang lah. Ieu nandakeun naon ya Gusti? Pabrik kondom lagi di Pasar Kemis. Ya emang teu nyaraho emang aing teu nyaho atuh sia leuwih nyaho aing nyaho keneh di Pasar Kemis pabrik kondom teh di urang, masya Allah karim. Nah, balik ke Al-Quran aman ya kos urang kos kieu urang mah atuh aman bisa ngomong jelas teh atuh urang mah lain pelaku penonton doang sekali-sekali cobaan lah coba. Ayo negara acak-acakan sih hade kaharepna wallahu a'lam. Keur urang leutik dipimpin ku DPR nu rapi deres. DPR nu eta zaman kolot urang geus areueuh kuari. DPR nu kuari acak-acakan. Calon DPR nu bakalna leuwih acak-acakan. Ndek diharepkeun beres kumaha negara. Kiaina nu baheula gede karena Allah na rapi. Di zaman bapak urang geus teh aya tek zaman-zaman kabelah dieuna kiai geus teu karena Allah acak-acakan isuk pageto di zaman anak urang hancur ujian sanu abi di karena Allah na ja eueuh atuh geus eueuh mah nya kiai make sertifikat nah naonan kiai make sertifikat coba geus berarti ngaleungitkeun karena Allah ih ai anu karena Allah mandek dikiaikeun dek enta tuh sabodo aing mah magahan ngaji bae. Sia ka aing nyaikeun kumaha sia aing kabuyakeun kumaha sia ka aing mah ngaji atuh los. Sia ka aing sia bae atuh los. Nu penting ngaji pake beres. Sia dek nyebut mang haji, dek mang tolol, mang goblok gua salah. Karena Allah ngaranna. Ai ke make sertifikat engke sertifikat kiai digadekeun ka bank. Haji Pudoli geus siap bae nek ngagadekeun. Ya ujung-ujungna dek kumaha negara ji eueuh nu ngadidik karena Allah kos kitu ujung-ujungna kabeh diulik urusan kaduniaan. Iyalah kiai bermakna kapitalis. Ieu nu keur dikembangkeun di Indonesia teh ideologi kapitalis geus merambah ka kiai-kiai ka ustad-ustad. Masya Allah dek kumaha nasib bangsa kahareup wallahu a'lam. Untung urang di Jawa Timur aya keneh kiai nu karena Allah sanajan direntog. Untung di Jawa Tengah aya keneh nu lillahi taala sanajan direntog terus disinisan terus karena Allah sia sinis rombongan sinis sia terus aing mah jalain ka sia ka Allah dek dingiaikeun sia ka aing hoi dek ngaustadikeun sia ka aing moal enggak ndek ngamanghajikeun bae los ndek si tolol bae atuh kumaha sia bae pokona aing mah ngaji karena Allah geus beres titik geus tukur make sertifikat bahaya. Untung di Banten masih kene aya anu karena Allah nu lillahi taala lamun geus eueuh nu karar itu ndek kumaha engke kahareupna. Iya acak-acakan teh karena henteu lillahi ta'ala. Nu mawa beres teh lillahi ta'ala. Lurah neangan nu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rapi
api geragala mun lurahna karena Allah, camat karena Allah, ngomong doang pan kuari karena Allah. Bahkan mun urang nyaritakeun coba atuh lurah karena Allah, ai jadi lurah sih karena Allah kumaha can nyaho-nyaho aja. Atuh komo ngalaksanakeun atuh. Ya Allah ya Rabbi Karim lekumaha. Onta onta. Wal baratu wal hunsa kadis firajulin nafsan carita ngebunuh awak-awakan, juran carita penganiayaan tentang tatu-tatu. Wa yahudiyun wa nasraniyun, kafir Yahudi kafir Nasrani sulusu muslimin seperti lu. Lamun 90 30 ngaranna seperti lu teh, tinggal nu 10 deh bagi 3 berarti 30 wa majusyun ay Yahudi mah kitabna Taurat, ay Nasrani mah kitabna Injil, pengakuanna doang, padahal mah Taurat jeung Injil geus muharraf tahrif, geus dirubah dalamun asli Taurat jeung Injil mah pasti iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir Majusi 2/13 muslim leuwih leutik. Wa kadza wasaniun kitu keneh sarua jeung kafir Majusi kafir wasani anu nyana boga pengamanan di negara urang, andai kata nyana ngabunuh ieu sulusa asyara. Wal mazhab nurutkeun cek mazhab sanyana jelema nu teu datang ka manehanana ajaran Islam, mun nyana kenyekelan agamanya teu dirobah, diatna adalah diat agamanya. Andai kata aya Hindu teu pernah datang ajaran Islam, ta eta teh nyana cicing di pakulonan, cicing di kutub ngan geus hese kuari mah nun teu datang ajaran Islam hese. Aya radio, aya televisi, komo aya nama, aya HP, wow mengglobal ka mana-mana ini. Jadi geus hese nyarita eueuh informasi agama, ieu mah andai kata eueuh informasi agama nyana teu ngaganti agama nyana bae, andai kata nyana ngabunuh kemudian musyawarah tentang diatna kumaha cek agama nyana wa ila lamun teu nyekelan paka Majusi faslun wallah